Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasunun alhamdulillah. Ayeuna urang tiasa ditepang daungkeun deui sareng jujutan carita Talaga Getih nu ayeuna beres di Bandungan bagian anu ka-24na. Sakumaha nu kantos dipaju dina Hancano Katunda bagian anu ka-23. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa bedarikeun kaayaan alam pasosore khususna atuka Jang Dharma anu harita geus nyai-nyayan rek sehat sakumaha bihara-bihari lo malah harita teh Mang Jang Dharma teh geus mere duit sagala rupa nyanyatana ka Mang Salim kitu lo nya. Kumaha tuh lajengan ari carita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandung ku saliyana. Mudah-mudahan kalau alo anu nyohongkeun di waler dina laporan atanapi dina eta rupina tacan tiasa manglunya ulah kidang hapunten melah nganuhun kasadayana ka para monitor anu parantos Bandung ngadi carita. Semangat tuh para pemirsa, urang lajengkeun di carita Talaga Getih bagian anu ka-24na. Jang Dharma harita teh dina mangsa alam pasosore ningali tonggong Mang Salim anu bangun bungah pisan. Harita bungah kumaha Mang Salim teh sabab menang duit di Dharma pamere teh. Nuhun, atuh nuhun teh aden duh. Sing rada tarik we pami nyariosna kaput Mang mah yeuh. Margi gaduh ceulina repot ieu teh duh. Mang kunaon Mang Aden isukan bati kudu ka dieu nya heula nya teh kedah ka dieu heula. Nah langsung bae ka kantor. Sabab isukan mah abi arek mimiti kantor deui. Alhamdulillah atuh Aden. Jadi bisa sareng panten tanya. Bisa bareng jeung Ratna kawas biasana we. Jeung nadi kade ulah poho rapihkeun nya meja tulis. Nya sing rapi pisan. Meja tulis saha Aden? Nya meja tulis kuring atuh di ditu di kantor. Oh sumun ganten ke sumun atuh Mang Aden aduh. Permios atuh tos nampi artos mah gitu. Pun Mang mane wangsul. Bang Salim amitan rek balik. Ngadenge kitu ku siwal harita kene lantaran tadi geus dibere duit tilu lamar nyatana ku Dharma. Leos Mang Salim ini ninggalkeun Dharma anu keur ngajanteng. Maksudna arek balik ka imahna cenah. Sabab memang kaayaan alam harita geus maju ka burit. Sabadana Mang Salim indit Dharma terus atuh harita ka jero imah. Melah gek diuk di patengahan ngariung jeung indung katut bapana. Kasugri para wargi, panjangna alam peuting dina ieu naskah carita teu kacaturkeun urang jojo ringkesna we. Kira-kira mangsa wanci haneut moyan. Dharma geus sagedangdan. Sababnya poe eta deuk ngamimitian deui ngantor cenah. Sanggeus rengse mah terus kaluar ti jero kamarna bari jeung ngacingcing tas anu biasa we sok dibawa nyatana tas icolak. Di tengah imah gok amprok atuh jeung bi aci anu kenundaan kadaharan dina beungeut meja makan. Alah, ngojem anjing atuh sarden sarden Aden anu kasep anu mentereng dudungan si Ibi. Menit tos rapi gitu bari angkat ka mana atuh saya teh Aden. Ulujeng anjing bi aci. Selamat pagi Aden. Duh eta nya ari abi mah de ngantor deui atuh bi saperlos biasa we.
jantan salian Aden teh atuh bade ngantor deui nya. Leres pisan. Alhamdulillah atuh ya Allah Gusti. Pamit kitu mah Aden teh nyetos damang deui. Samartos sasarina pun bibit yang miring bingah pamininga kieu mah Aden. Napo dudungan geus daek indit deui ka kantor. Bi acih kacida ngarasa bungahna. Bi, cing abdi telah munut cai kopi segelas we. Mangga Aden, mangga Kasep, mulut cai kopi, mangga sok diantos-antos sadap. Leos bi acih setengah lumpat buru ka dapur. Rek nyadiakeun pamenta dudunganana cenah. Malahan tepung selila geus jawa deui atuh bari jeung deui baki anu dieusi ku cai kopi sagelas. Malah jeung goreng pisang sagala rupa sapiring anu handeup keneh deui. Terus sok ditunda jadi beungeut meja. Ana ieu Aden, mangga Aden nyangakeun ieu teh yeung. Cai kopina sareng pisang goreng atawa mah goreng pisang. Dan teu goreng pisang nama Aden, saya keneh. Nah, itu si Ibi rupa-rupanya goreng pisang lain goreng butut. Pan pisang teh cau. Teh kudu mah goreng cau meureun aya sunatna mah lain goreng pisang. Nuhun bi. Alah, penyakit batuk Aden geranya. Sok enaleutan cukup mah haneut geuna. Kana ieu tah. Tah kana ieu. Cek bi acih bade jeung nuyu kana beungna sorangan. Op atuh harita Darma teh kana gelas anu dieusi ku cai kopi. Kepoh ditiupan daunan, terus regot atuh diinum saeutik-saeutik bangun nikmat pisan. Op atuh kana pisang goreng am dihuapkeun. Nampok itu bi aci atuh kacida pisan bungaheunana. Lantaran nghargaan ka manehna. Pamentana atanapi suguhanana anu dijieun ku manehna di dahar kudu jadi dunungan. Sabot keur kitu terojo atuh Neng Ratna alias si bungsu nyampeurkeun gek diuk. Ari bi aci magura giru muru ka dapur malahan matelila geus datang deui bari jeung nanggeui baki anu dieusi ku cai kopi susu sagelas. Anu jadi karesepna Neng Ratna. Kang Darma, uninga teu abdi ngaraos bingah. Ninga akang sapertos kieu mah. Dah kamari mah abdi teh kalintang pisan ngaraos bingungna. Ningali akang teh Sabab margi sapertos anu teu gaduh sumangat hirup. Nanging ku ayeuna makan akang teh tos tiasa deui kawas biasa reug-reug hata abdi teh Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ku akang oge kaharti. Tang turatna teh hariwang salempang tapi ku ayeuna mah akan teu disadar. Sadarna kumaha kitu Kang? Tong jeung bari ngalemen atuh eta wadah kana baju deui. Sadar kumaha teh Kang? Nya eueuh gunana nya. Dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku akang eueuh gunana. Terus bae mikiran utari mah ngan saukur nyiksa awak bungkul. Jeung deui akang teh karunya we ka utari bisi manehna atuh tetentrem nempoaken gering mah nya di kitu ongkoh tah. Dumasar kana hal eta Ratna. Ayeuna ka hareup mah akang rek diajar narima kana kanyataan. Tah, begitu atuh seharusnya mah Kang. Ya. Utari mah atuh urang doakeun mah ku urang teh kaanggangan moge we anjeunna cing tentrem di alam kubunna. Da kumaha deui atuh ayeuna mah tos kieu mah Kang. Geus bukti kieu mah sagarupin anu tumiba ka anjeunna tos janten titis tulis ti pangeran panginten. Bener, dipikir bulak-balik ku akang Ratna, bener pisan. Sabut keur gunem catur kitu torojo juragan Subrata jeung bojona kaluar ti kamarna. Duanana ketepung geus saraged deui dangdan. Ya, bini hijab duaan mun geus saraged kitu. Jadi mah abdi ya an hijab teh geus rek ngamimitian ngantor. Terus pisan ama piduana we lah sumanget muncul deui. Yo kurat ku kitu mah kasep ama teh. Aduh, ai nempuk anak kitu mah. Nya tablo. Bener pisan Kasep. Ibu oge bunganya ulah ngulugut deui hidup kitu nya. Bunga sok bang berangkeun ka dinya. Sana sama. Oge ibu geuning tos darang dos rupina bade angkat kitu. Nanya
Ratna ka indung jeung ka bapana. Bu oge nyai teh nyai anakin ama jeung ibu teh poe ayeuna teh arek ka kota. Pada naon Bu? Ada jalan-jalan atau nepi? Lain rek jalan-jalan kanya bensin ka kota sote arek ka rumah sakit sabab kamari menang beja lamun sobat bapak nak tak apa hidup diker gering cenah. Jadi hari maksud mah arek neang kaditu kitu maksud teu ngalongok. Naon nya pami kitu mah tukang tos langsung sonten nya Bu. Nya jika nama kanati tangtu kitu bakal mulang sore da jauh atuh ari ka kota mah. Sumun atuh pami kitu mah Kang Darma. Non? Hayu atuh Kang atuh siang teuing Yuk. Ratna ret ngareret kalancikna sabab memang harita geus wanci cukup pikeun indit ka pagawean mah. Ngadang ngagdenge kecap itu Jung Darma nangtung kitu deui Ratna. Nya ieu tulah sama ibu di kantor linggi. Ya sok lah hari itu Raden Darma di jalan sing hati-hati. Mangga ama hatur nuhun. Nya sanggeus pamitan ka indung jeung bapa nama. Harta kene Darma jeung adina kencis arindit nur ka kantor. Biasa we make mobil sedan bodas anu geus matu. Kalawan dijajabkeun atuh ku paneutupna Bapa Subrata katut Ibu Halimah. Timimiti poe eta kaayaan Darma teh geus biasa deui ngajalankeun kahirupan cara sasari. Cag para wargi urang tunda heula tinggalkeun heula sakedeung Darma sakulawarga. Insyaallah kaharep kasampeur deui ayeuna urang nyelang heula ngomongkeun kaayaan Nyi Mimin. Kasubri para wargi Nyi Mimin saprak aya kajadian utari maot nepikeun ka ngagelenceng sirahna nepikeun ka mangsa harita. Nyi Mimin hirupna ngarasa teu tentrem. Hatena minang kegebegan malah teu puguh rasa. Sabab naon? Sabab dirina ngarasa diudag-udag bae ku rasa dosa. Samalah ku ayeuna mah jeung rajeun hulang jentul sosoranganan. Rupa jeung tangtungan utari bet asa kokolebatan wae nutur-nutur ka manehna. Sok kabayang dina kongkolak panon manehna. Nya urang kocapkeun dina hiji poe harita teh mangsa alam pasosore. Ari Nyi Mimin ngabacreuk weh keur diuk sosoranganan di teras. Ari mata poe harita teh diteuteub harita ku Nyi Mimin. Bangun anu jara rauh panindengan. Geus aya kana 2 minggu leuwih. Si utari teh tilar dunya. Ari sakuduna mah aing teh ngarasa atoh kuduna mah. Sabab jelema anu jadi saingan atau panghalang kana cita-cita aing ayeuna geus eueuh. Tapi nah bukti nama hati aing teh bet jadi ngerasa teu tentrem sarta loba kamelang jeung kariwang. Kunaonnya aing bet kieu? Itu gerentes ning hatena Nyi Mimin dina mangsa harita. Ras ingat kana mangsa-mangsa anu geus lila kaliwat. Breh kabayangkeun, breh kagambarkeun deui waktu manehna rerejengan jeung utari anu masih dalit babarengan. Utari, maneh teh geus pae. Tapi nah rupa jeung tangtungan maneh teh bet katingali wae, bet matak ngaganggu kana pikiran aing. Nyi Mimin kadenge gegerenengan ngomong sorangan. Sabot keur kitu ras inget atuh kadarja anu tisaprak harita can panggih jeung manehna. Geus lila aing teh tepangi-pangi jeung Kang Darja geus salana lamun ku aing dipanggihan haja pati kitu aing oge hayang nyaho. Nah naon anu kumaranehna dilakukeun ka si utari teh
Nyaam temenan mending oge isukan urang panggihan ku aing jeung na deui ngara aing teu panasaran. Samut keur kitu ti jero imah kadenge sora Abah Icang anu jadi bapana. Ngageruan menikeun katarik pisan. Nyai Mimin Aya abah jadi abah. Nyi Mimin hadetak kene ngawalon bari kapaksa cung nangtung terus kura-giru nyamperkeun ka bapana anu keur aya di jero imah. Badi aya napi kasaonon bapak atuh. Nyai hijab teh keur migawe naon atuh? Teu bah. Badi aya naon kitu? Nya syukur we atuh keur sase mah. Ya abah teh pugu beakeun bako euy. Kumaha lamun pangmulikeun ka warungna BEH teh? Nya daek atawa henteu dititah ku kolot. Mun daek gig wayahna daek ka ditu. Nya sabab bawah deui titah heueuh. Dan abah teh periode bako. Heeh. Nangatukeun ku abdi lah urang ngadale ka warung BEH. BH mah. Suka jangan buru ka ditu duh. Abah teh kuat hayang wudu di titah di meni Hasyim. Ari duitna manjik mentah wala ka indung maneh ka dieu. Mun mangga bah. Leos atuh Nyi Mimin harita. Muru ka dapur terus minta duit ka si Ambu, nyatana Ambu saudah. Sanggeus kitu mah terus kencelik we indit harita Nyi Mimin ngajugdug ka warungna BEH. Dekat catur lila di jalan. Nyi Mimin geus anjog deui kanu dijugdug breh. Ku Nyi Mimin katempo di jero warung teh aya 4 urang lalaki anu keur darariuk dina bangku. Bari jeung ngarobrol we. Nampok kitu Mimin ngerasa bunga ari sabab anu 4 teh tayalian Darja jeung batur-baturna. Anu geus matuh lemus dina wanci pas sore teh sok arulin di imah na atawa di warung BH. Geuning aya Kang Darja. Puguh aing teh hayang panggih. Bet asa kabeneran pisan ayeuna make amprok di dieu. Mimin harita barang ningali kitu ngomong sorangan na jero ning hate samalah make jeung ngarasa bunga sagala rupa. Syuk Nyi Mimin asup ka jero warung BEH. Rut, ret anu aya di jero, ret kadarma anu keur melenyu di udud bari jeung tumpang kaki bangun anu tumanina. Tapi Mimin teu ngomong nanaon ngan ukur cukup ku kitu panonna wungkul anu ngiceupan. Nampok kitu Darja geus surti deui terus unggeuh ka Nyi Mimin. Sanggeus kitu Nyi Mimin guntoyong nyampurkeun ka BEH anu harita keur pakpikpak ngeladangan anu balanya. Geuning Mimin. Meni abis tepang ayeuna mah ka si Bimi teh. Kumaha atuh salira damang Nyai? BEH harita ngabagiakeun ka Nyi Mimin anu kakara datang. Ari sikepna somea ramah tamah sarta galok-galok matak pikaresepeun. Alhamdulillah Bi. Abi mah pangestu. Cek mintar sih ngawalon bari jeung imut ka BEH. Kamana atuh ani? Kamana wae salira teh atuh Neng? Teu katingal ibak tara katingal ibak tara katingal. Adi mah aya we di rampok Bi, mari tara ka mamana Bi. Atuh. Tara ka mamana mah cing sering atuh ka dieu ka warung Bibi. Supados teu bosen maki dia mah ieu sok seueur para jajak anu garandang nu garanteng anu sok ngadon ngobrol. Tuh sapertosa ye hei. Den Darja tah anak nu beungar. Adi mah ieu tahun si ibu mah. Abdi teh periogi baku mole kanggo pun bapak aya kitu. Oh, janda sanea teh periogi bako. Pami bako mah kalarasan kantanan we atuh aya nama. Bako nu pangaosna nu pangsaena oge aya. Bako anu biasa masuk di galeku tuang nama teh aya. Bae Icang sanes tah. Bener eta. Laras pisan Bi, buru Bi. Nang atuh ke antos sadap lang rusuhan teuing. Kop atuh BEH kana bako mole anu geus biasa sok dibeulian ku Bah Icang terus dipungkus kuriwal-kuriwal kurusong diasungkeun ka Nyi Mimin. Cereng atuh bako teh dibayar. Ayo tuh Bi nya mangga dikantun. Mangga Neng Min. Ari moal ngaleuteung lama. Moal Bi terus cakap si Abdi mangga Bi. Mangga Neng. Nya sanggeus kitu mah atuh leos harita kene Nyi Mimin ngencis indit ninggalkeun warungna BEH. Tapi saat cenah ngalieu heula ka Darja minangka hiji isyarat
sangkan nuturkeun cenah. Sabadanya mimin indit jung Darja nangtung terus lempang rencepan sarta nuturkeun tukangeunana. Sanggeus anggan ti warung mah regi mimin teh harita eureun. Terus ngalieu ka tukang bre katempo Darja keur lempang ngadeukeutan ka manehna. Tekung selila beuki deukeut antuk nama gok pahareup-hareup jeung mimin anu harita keur nangtung bari jeung luak-liuk nitenan kaayaan sabenerning eta tempat bisi aya jalma cenah anu nangenan. Aya naon min? Darja tumanya harita ka mimin bari jeung mencrong. Kang Darja, kuring teh asa perlu, aya perlunya. Kumaha lamun isukan pabeberang urang panggihnya di saung sawah anu ti heula teh ningan. Kumaha kira-kira bisa atawa Jadi mimin teh arek aya perlu. nya heug atuh isukannya pabeberangnya urang panggih di saung sawah. Kang Darja, lamun bisa mah teu kudu opatan. Akang di datangna sorangan we atawa duaan. Nya ngarateu acara inkubator. Nya kari kitu mah. Wah kumaha kira-kira isuk-isuk sore beurang atawa nya lamun bisa mah waktuna pabeberang Kang. Nya kawas teu heula we. Oh iya siap. Cang tuh atuh. Sakitu oge tuh. Kang Darja mah ngarti kana maksudna. Nya min. Nya kali tu rek balik heula yeuh. Nya sanggeus ngomong kitu mah leos atuh mimin teh indit. Rurusuhan pisan ninggalkeun Darja anu harita gura-giru balik deui ka warung Nabi Eha. Neruskeun hancang ngobrol jeung balad-baladna berenang. Gancangna mangsa jeung ai carita kocapkeun harita teh poe isukna welah. Eka caturkeun panjangna alam peuting jeung sorena nyaho isuk deui we urang gancangkeun mangsa sakumaha anu geus dijanjikeun tina poe kamarina dina mangsana Nyi Mimin atuh tas meuli bako ti warung Nabi Eha. Nyi Mimin jeung Darja panggih deui di saung sawah. Darja datangna di baturan ku si Godeg. Ari Nyi Mimin mah atuh datangna sorangan we nya terus harita gek diuk ngariung tiluan. Amin. Abi Cisok atuh gerapok. Nah harek aya perlu naon atuh ngajak panggih berang-berang jeung akang. Ceuk Darja beueulan tumanya ka Nyi Mimin anu keur diuk hareupeun. Kang Darja, kuring teh ngajak hayang panggih jeung akang teh. Sabab hayang nyaho naon lupa nu geus dilakukeun ku akang ka si Utari. Nyi Mimin harita atuh teu malapah gedang heula. Manehna langsung tumanya kana inti masalah. Lantaran keukeuh hayang geura nyaho kana sagala rupana. Ngadenge kitu pok atuh Darja harita. Oh, jadi Mimin teh deuk nanyakeun ngeunaan persoalan eta. Nya Kang Darja, sok buru-buru gancangkeun ngomongna. Cek Nyi Mimin bangun anu geus teu sabar, kituna teh bari jeung panon mencrong ka Darja. Anu harita ditanya. Ngadenge kitu teh terus we buru-buru ngawalon, tapi sakadapan mah kelakah terus we ngahuleung heula bangun anu wegah arek ngajawabna teh. Kulantaran atuh Darja cicing bae pok Nyi Mimin. Kang Darja, kunaon akang cakalaka? Terus ngawulang sok saatu gawa caritakeun dongengkeun. Sabab kuring penasaran hayang nyaho tuh. Itu ceuk Nyi Mimin satengah ngagebah ka Darja anu keur ngahulang jeung ngalamun jigana teh. Sadengkeun si Godeg manehna mah atuh teu pipilueun ngomong. Ngan ukur kitu we ngabandungan wungkul kana gunem caturna antara Darja jeung Mintarsi. Kulantaran atuh harita Mimin tumanya. Pok Darja harita. Kieu Min. Kumaha? Cicing atuh. Ari anu sabenerna mah akang teh geus teu hayang kitu ngomongkeun deui persoalan eta.
Sabab Sabab akang sorangan oge geus hayang poho kana eta kajadian. Tapi lamun ceuk mimin keukeuh peuteuh ke hayang nyaho mah nya. Sok bae atuh ku akang rek didongengkeun, arek dicaritakeun. Tapi omat mimin kudu bisa ngajaga bibir tah. Ulah nepikeun ka betus, tong hadinganing batur ulah bitu dina tuur. Awas ye. Tah kitu sabab lamun seug kanyahoan atuh ku batur, tangtu bakal bahaya pikeun akang. Kitu deui pikeun mimin. Tah kitu kumaha kaharti? Aturan teh ye. Oh, kakak cicinging. Ngadenge kitu air mah mimin anu ngahuleng. Tapi delila terus harita. nyaga tuh kuring sanggup lah pikeun ngajaga bibir kuring sorangan wae mah. Sok aing mah tuh geura buru gancang-gancangkeun, geura dongengkeun, geura caritakeun, geura omongkeun nu sajelas-jelasna tong disumput salindungkeun. Nyaheug. Ari kitu mah nya sok dengekeun. Kieu ye. Barabat atuh Darja. Harita ngomongkeun sakabeh kajadian-kajadian dina mangsa harita. Sakabehna ditetek eueuh anu kaliwat. Lantaran ngarah jelas jeung kahartieun cenah ku Mimin. Ari Mimin bareng ngabandungan kana omongan Darja anu serupa kitu, atuh puguh we. Beungit ji Mimin katara pias koneas, bibir ngageter sabab lain ngan ukur kahormatan utari wungkul anu geus diruksak ku Darja sabatur-batur, samalah nepikeun kanyawan na oge diparagatkeun ku leungeun Darja. Tah kitu Min. Sakabeh non rupa omongan akang teh kadenge meureun. Sing inget awas lamun betus ka batur, lamun teu hayang urang sakabeh asup kabui, pasti bakal asup kabui, asal jaga bibir maneh. Darja muka sakabeh omonganana. Panon sikeut melong ka Mimin anu keur ngahuleng teu nemek teu nyarek. Tapi lila kulila mah harita Mimin. Kang Darja, Naon? nepi ka kitu geuning ari sugan kuring mah moal terus dipaehan utari teh. Min, Mimin, satadina mah memang kitu, akang oge moal nepikeun kategak kitu maehan ka manehna. Tapi wanci nyapih mangsa kapan. Cai para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha lageganana insyaallah mangga digaris neruskeun carita dina bagian anu ka 25 nalonya. Bagian anu ka 25 nalonya. Hatur nuhun lo umarupi perhatosanana wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.